anjir. Lebih kerang ngeteng gitu si Hungna. Kumaha? Tinggalin. Ya, makhluk araraneh gitu. Gue sih lain aneh mah. Untuk kos anak begu bener. Mun ala si Hungna keur pipa. Keur naon pipa? Ngenyot susu. Dulu monyong, dulu itu jahe, mun segede gitu. Nah Gusti, iya tanu gagal jangan kue kamar teh si Setia kilu loncatan ka itu ka dieu. Di udah-udah ku abdi teh hese bisa di jelema. Ayeuna wae di podara. Buktikeun ansur lebur papar ka ditulis teh halangan lain. Apa mijan. Assalamualaikum kaum kafir. Kain nyebut kafir agama naon sia kitu? Ya Islam atuh. Ya. Manya Islam make iket. Baju ieu belgu. Islam mata dina hate. Lain dina baju. Baju mah kumaha we deuleu. Rasul oge deuleu kudu make gamis. Nah, si Firaun oge make gamis baheula. Lain sama budaya. Lamun sia bener agama Islam sok tarucing aing pangikeun. Naon maksudna sia teh hubunganna tarucing jeung agama Islam? Lamun sia Islam bisa ngajawab tarucing aing. Cerdas artina. Naon tarucingna? Kumaha carana ngasupkeun gajah kana kulkas? Ya moal abus teu gede, lain abus henteu na ieu mah carana. Cara ngabuskeun gajah kana kulkas kumaha? Moal abus, lain nanyakeun abus henteu na blegung. Carana. Deui kan? Ya, berarti sia mah Katolik lain Islam. Nah, tina agama kana tatarucingan teh nyambung sia teh. Si lain kumaha carana ngabuskeun gajah kana kulkas teh? Bukakeun kulkasna. Pantokna teh. Kaluarkeun eusina. Bus gajah abuskeun, tutupkeun deui we. Sakitu maksud aing teh goblok. Nah, sia teh teu mikir. We moal abus. Aing ajakeun teh abusna goblok ieu mah carana. Bida-bida teuing bodoh teh. Dok ti dewek jika naon. Lamun sia bener agama Islam tarucing aing pangikeun. Naon? Naon bedana orok awewe jeung orok lalaki? Ai orok lalaki mah deuleu, lalaki mah daging leuwih. Awewe mah daging kentom. Salah belegu. Naon bedana orok awewe jeung lalaki? Ai orok awewe mah disusuanana nganukur sama 3 tahun. Ai orok lalaki mah nepi ka aki-aki nyusu terus. Kelana. Tapi heueuh bener euy. Karasa ku aing. Aing mah kene diritan aya teu gantel heula teh teu suka. Ya. Oh bener. Itu tukang tuh panjang irung tuh bisa tatarucingan sia teh. Tikuring, kumaha carana ngabuskeun kuda kana kulkas? Anjing niron. Nyontek aja sia. Mikir goblok. Eta teh ngabajak karya batu sia belegu. Ulah nyontek sia. Mikir kayaknya. Yo, naon teh ngaranna teh nyontek? Hah? Plagiat tah eta. Plagiat. Tah eta sia teh mikir. Maka jeung kumaha gajah kumaha naon teh? Kuda
cara ngabuskeun kuda kana kulkas iya sarua jeung aing bukakeun kulkasna terus coba kuda abuskeun moal abus nah apaan gajahna di jero kene anjing aing poho aduh ampun poho aing aduh lalana eta kahalangan ku susu teh anjing teh aduh kamu benjokan ku susu aing jadi poho aduh Gusti ampun oh bener euy nah kejadian naon bedana naon motor jeung si lain motor jeung aing aing mah jelema motor mah kendaraan lain naon aing motor mah Kawasaki ari aing kawas monyet anjing setan deh sok di dewe naon nya mau mana Cikarang apa dia urang balapkeun gajah jeung kuda ka Jakarta heula mana nya heula kuda di mana-mana dina kuda mah tukang lupa heula gajah heula kuda goblok heula gajah nah pan kuda mana kulkas kene nih tadi anjing aing poho deui wae aduh aduh nah gara-gara susu aing jadi poho kieu Setiaki ya gerak aku ku sampean naon poe ieu bakal putus riwayat belajar tong dina poe ieu menit ieu detik ieu teh aya halangan aing maju kurang ajar dor ulah neangan sasaha lawan teh sia kurang ajar gara-gara susu aing jadi ambek ka sia dinu lega di dieu jeung aing ayo asa pergerak sean lain gitu we pokoknya teruara we